Kita ngadaweng pemirsa lah gawe eueuh padahal mah kebon barala tuh bebersih ke geus puguh meureun katingalina geunaheun daek bebersih eh hirup teh jadi pemalasna teh pisan. Kita ngadaweng bari ngopi pemirsa, banyak-banyaklah ngopi biar hari-hari kita cepat selesai. Tok artikeun. Tak ada yang lebih mantap. Iwati ngopi, udud, ngopi, udud. Pagawean eueuh, kamau eueuh. Pagawean mah loba ketang. Kamau nu eueuh mah. Da hirup kudu loba kamau, jadi deukeut kana piduiteun. Ari enggak punya kamau mah nya piduiteun teh jararau. Yang penting nama hati tenang, hati bahagia. Tah karek kamau weh. Hati bahagia kamau aya. Pancar piduiteun teh. Jika ngulumut gitu. Pikiran we bayangan geus ka ditu geus ka dieu geus kieu geus kitu berbagai macam cara. Atena sulit mah nya susah kana duit oge. Dibere kuota 100 giga 3 bulaneun. Nyaah cek teh ti bangkur pake lalajo TikTok kungkul mah. Dah pagawean di imah mah ti bangkur sasapu bebersih. Lamun lapar meureun nyangu ngejo ku sorangan. Teu lapar mah teu kudu ngejo, meuli we mie. Imah reyon popuraset luarna mah. Jerona leuwih parah pemirsa. Goblok. Gusti Nu Maha Suci bercerita wae. Pengalaman hirup pemirsa ku eueuh kamau kieu tah caritana teh. Hirup cicing wae eueuh batur, ari ulin neangan batur. Aremungeun batur oge, sapuguh ge sarieunun ku urang mah. Sieunun di soroan ududna, jadi we batur ge menghindar. Anu teu boga gawe mah batur ge aremungeun dareukeut. Tapi engke urang lamun geus kumaha nya geus hirup geus katingali tah karek anu teu diarondang ge daratang entong-entong nu wauh nu teu warawuh ge daratang. Ya tidak pemirsa, seperti itu teu aya naon hayam teh gandeng di kebon tah. Ya seperti itulah, sampai di sini saja. Yang pastinya tidak ada kesimpulan pemirsa. Terima kasih, jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Wassalam.